Alhamdulillah, masa kira pangitan akang-akang tete-tete anu jumanco di SMTV no ECS pisan makanya. Alhamdulillah masih dina rangkaian acara festival Bintang Digoda. Masalah ya no. Aha, aturan kasarana pangitan anu jumanco ye. Papunuh suka nyiru haturan sareng Bapak Kuwuna. Oke Abah Dodi mohon anu langsing haturan pangitan Abah Dodinya. Terus tadi teh sahadeui jadi teh sok paroho pangitan kum we kasadayana nuju manso ya haturan asik kena sarengan sareng SMTV anu alhamdulillah pangitan ya dangat ayeuna karasan dina acara festival Bintang Digoda anu mana menampilkan dua peserta. Oke dua peserta eta pangitan menyanyikan dua buah lagu anu hiji pangitan pop Sunda anu hiji oge dangdut pangitannya. Alhamdulillah karasan tos katinggal tadi ku urang sadayana panginten dua pamilon dah aya nu kahiji panginten tadi Kang Dede Suherman diteraskeun Kang Ari Wibawa. Oh luar biasa. Kanggo malam ayeuna pangintennya luar biasa untuk meni aduh teh meni kumaha teh kanu hate teh tidak bisa diungkapkan dengan cilok gitu nya. Alhamdulillah. Tah supados tenyang kolong tingkana waktos eno moal kana artos da lain di panggung yus maneh teh heuh siapa. Naon cicing saya teh buku nya berarti ieu pakuwu urang panggil panginten peserta dengan nomor urut 1 insyaallah bade ngalantunkeun tembang anu nomor urut 2 nya aturan Pak Kang Dede Suherman. Bade naon Kang Dede ka dieu? Bade ngade. Oh. Coba lamun di luar mun dikitukeun joyol cepot we murunya. Oh. Ngari Om Yus na menika bina-bina ting da Kang Dede nya Om Yus teh panginten kieu teh istilahna sanes kumaha kitu ka pamirsa SMTV teh. Mung sekedar menghibur panginten nya. Om Yus mun teh kakikian oge sekedar menghibur eta kikian. Saya Om Yus. Padahal ku sineng Windy mah di bumi teh disengsorikeun eta si bapak tapi kakikituan cenah kitu. Oh. Alhamdulillah. Kang Dede bulan karasan tadi mah pangintennya tos ditaros tos disensus ku Bius di datanya di nu lagu kadua mah panginten bade nyanyikeun lagu pop Sunda radas lagu naon teh aya rangkulan salira curhat atuh curcor rangkulan salira karasan panginten albumna ti Kang Sigit Gumilar nya karasan panginten alhamdulillah ayeuna bade digalindengkeun ku Kang Dede Suherman pamilon anu nomor urut 1 oke lagu anu kadua dina laguna pop Sunda pangintennya urang saksikeun ku sadayana Kang Dede teh siap insyaallah siap. Ayo Festival Bintang Digoda Kang Dede Suherman rangkulan salira. Masih karaos pageuna hesele sotna rangkulna anjeun nu jadi pamatri ati kenjeun macakeun asik kadeung borotos baja ieu diri
sakur nu dipika hoyong rarasaan di teduna anjeun mengkolkeun asik kadeungeun ikhlas memang ikhlas ridho tengah jodoh nah iya hati emut wae kasalira memang diri berat pikeun nempi panginten kedana guratna urang papisah borotos bagian ieu diri mika cinta sagelengna sakur nu dipika hoyong rarasaan di teduna anjeun mengkolkeun asik kadeungeun ikhlas memang ikhlas ridho tengah jodoh nah ieu hati emot wae kasalira diri memang nyeri berat pikeun nempi panginten kedana guratna urang papisah ikhlas memang ikhlas ridho tengah jodoh nah ieu hati emut wae kasalira diri memang nyeri berat pikeun nempi panginten kedana guratna urang papisah taluk Rangkulan Salira anu kagungan tembangna teh Sigit Gumilar kaleresan dina festival Bintang Digoda episode keopat disanggakeun eta tapi dicandakeun ku Kang Dede. ngacapruk ya Dosawios da abdi ge sami sok maca mun keur nyanyi. Ikhlas memang ikhlas. Jero itu teh lagu teh. Sedih abdi mah mangga we langsung ku juri ku dijelang pangajen. Pasrah. Aya Ibu Kuwu disumanggakeun Ibu Kuwu di Koda. Bapak. Kula neng taluk. Kitu nama jarkeun taluk. Wah, nah si bapak mengheulaan atuh. Coba taluk kae. Mohon. Aduh bapak nembe teh isuanten mam bapak teh aduh ya Allah Beres, mending agelenyunya raosen. Mung mohon tadi teh nya banyak. Beres, Bapak oge ngaraos ya. Ngaraos pisan. Pisan ngaraos. Pisan mohon. Iya, anu pas pertama lirik lepat nyapanya Mohon, pas dasar. sugan teh tangkep na anjeun nu pinuh rasa kakangen. Hordeng. Oh, tak eta bawa lepat nyapanya. Leres. Mohon, tapi teu sawios lah. Itu
tos biasa di antara kita ya. Komo nu gigireun abdi mah eta mah da tos sekedar dicarioskeun deui. Perkawis lirik banyak. Lain salah lirik deui salah lagu. Salah lagu mohon. Nyalohong bersalah lirik iya masalah lagu ih memalukan. Musik mana lagu naon? Tak itu hebat wae anu ieu mah aduh. Sareng anu tadi Bapak pas rapna Bapak telat masuknya rap pertama Bapak telat masuk. Ikhlas memang ikhlas. Pas etana Bapak telatnya. Jantan musik teh rada itu dan balap Beres, gitu beres. nya banyak. Sedodoran. Balap mohon. Ogoh goy. Sanes. Bersihin dulu. Mohon teh eta. Goy. Aku. Sambat atuh gerak. Tos tadi sasampat wae bener. Mohon Bapak teh eta panginten sareng anu mana eta mah bagi-bagi we sareng teh nunuy nya. Kanggo abdi sadayana kitu. Bilih hoyong nyarios itu nya hawatos. Beakeun bahan. Bilih beakeun bahan urang mah karunya bener, gitu. bener. Sabenerna mah itu ku abdi nyali lagi tiasa gitu nya. Sombong. Teu butuh huluy teu, urang teu. Rek diborong. Meh honor Mun ku sorangan. mung hawatos gitu bener, nya. Pilih bener. pajakeun abdi hawek. Bapak sakitu wae ti abdi Hatur nuhun, mah hatur pae nuhun, Bapak. mohon, leres, Mohon leres, mangga. leres. Salah Iya. jangan nuhun wae mangga. Atur nuhun ibuku digoda aya neng Ciner Gedor. Namanya urang langsung wae ka girang pangajen atau napi dewan juri anu salajengna aya Ibu Sekdes digoda. Mangga Ibu Nunuy. Wilujeng wengi Bapak Wengi. Dede. Payunan Bapak. Wangi terus. Nunuy. Oke. Kunaon nyempot. Jika nu sileun ku Taluk. urang Beres lagu teh taluk. beres teh taluk jojo Taluk. taluk. Batur mah terima kasih. Iya mah taluk. Taluk. Tapi ya kena diapresiasi kurang tos giring partisipasi oge luar biasa. Leres pisan. Anu yang Alhamdulillah. serikeun oge cantang tuh bisa. Tah, eta pisan. Banyak yang ngejudge di luar-luar mah cantang teu tiasa gitu. Pembelaan keur uing khusus nama eta mah. Sawi jeung abi. Bukan tadi geus dibejakeun. Leuhung salah lirik, dirinya mah salah lagu. Jangan pegang dulu, atung keripik. Panggus. Ya taman tos ngatos malah. Anu tadi tos disebatkeun Pak Dedeku. Leres, leres. Teh Ciner. Teteh. Piraku akang atuh. Neng. Teteh mohon bisa pilih di adat. Ya tadi pertama salah lirik, mengarang bebas. Penting kena. Balik asup anu musik. Improvisasi teh eta. Improvisasi ampun, ya teh Allah. eta. Tapi emang lebih ke penistaan lagu. Tong kitu Ipok abi eta penistaan lagu. Abdi tukangna nistakeun lagu mah. Abi gesok nya kitu ebatnya seur ebat. Ya namina ge nuju festival. Henteu festival oge abi gesok ebat. Nah. Tempo mohon. Tak abi mah kurang srek tinu ieu ya. Anu mana gini? Ya, Tah anu emot ieu nya. emu. Ikhlas memang ikhlas, ridho tengah jodoh, nah ieu hate emut bae kasalira eta. Jadi bapak mah disambungkeun nah ieu hate emut wae kasalira. Jadi memang partna kurang pas gitu penempatanna. Bapak kunaon Pak ebat tempo Bapak grogi Pak. Tengapalkeun buat. Anak-anak blank. Lagu kesehari-harinya salaras namanya. Tapi dah lagi dinyanyi lagu eta mah nama. Ngapakeun heula. Da milih teh tiasa milih teh. Upami kedah tiasa milih mah nya. Nya, moh. Saha eta nu ngocok Pak? Iya nu ka atuh sae. Sahanya panitia teh temen. Anu ngundi lagu teh saha tuh? Carekan. Wani Piro. Wani piro daras-daras. Wios kan we mohon. Dan namina festival memang kedah gitu.
diri memang nyeri berat pikeun nampi panginten kedahna kudatna urang papegang. Pokoknya mah gitu. Oh, papisah. Oh, salah deui wae. Pantesan dicarekan. Kikitir. Kikitir ti desa. Nyepkeun. Eta atos cekap gitu unggul Bang Beres, Dede. atur nuhun. Mudah-mudahan tiasa tepang di semifinal, di grand final. Oke. Iraha lami keneh nya ieu pokoknya. September ya. Bade milang kala. Pas milang kalah. Pas milang kala SMTV. Anu kasabaran we? Anu ka oh deui. Adi punten. Hah? Dolapan? Oh, Dalap. Salapan ingetan. Ya, bener. Kasalapan. Betul. Ai. Kasalapan. Aduh, bisaan eta. Wah ketang di dia mah. Kerek sabaraha lami di dia di Goda. 2 tahun. 2 tahun. Urang nu pangobola teu inget-inget atuh nya. Maksudna apa? Ai Dadan. ieu ulang tahun SMTV tanggal sabaraha? Pak Dede, Aturan kayak gitu. Hatur nuhun ka sadayana. Hapunten segala rupi kakirangan Siap, nanti siap. simkuring oge miwah Sami. Hatur nuhun pisan partisipasina inti namanya tos Iya, ngesakeun mohon hatur nuhun. amangan ka studio sareng Sama-sama. ibuna. Iya. Leres. Pilih pada kintun salam heula manawi kanggo saha sok mangga. Ante pengantin salam-salam kanggo ka khususna warga Tinggal Sari RW 2 Leres. RT hiji 234. Adipatan ti keluarga besar MC nya mohon Suara Insumedal. Suara Semedal. Oke kanggo ka keluarga besar ti Pami patanya Aha, mohon sadayana wae patan kumaha kanggo ka naon teh namina teh? Sadayana Sadayana tah kitu mohon pemirsa mohon. terutama anu manco di MCTV. Nah, Nanyir terus. Siap. Amin. Hatur Hatur nuhun hatur nuhun. Dede. Mohon mangga. Alhamdulillah. Rek anu nyanyi moal. Atuh meni eueuh nu nyanyi teu rame teuing. Utun keur kedul. Kembali. Karunya. Kembali embung nyanyi mah. Nah, atuh. Haturan oge wilujeng wengi kanggo nu aya di studio. Kalarasan Bapak Pupuhu ti Suara Insun Medal atanapi paguyuban MC kalih Kang Ae sareng etehna nya. Alhamdulillah. Kang Dondon di Cisalak oge alhamdulillah saha deui sok. Di Suara Insun Medal nya paguyuban MC di Sumedang alhamdulillah parantos ngeresakeun tebih-tebihnya ti siang keneh amangan ka studio SMTV. Dah begituna haturan wilujeng sumping wae di studio SMTV. Akang teteh sadayana tangtosna masih kena diantos ka Akang teteh anu masih kene hoyong daftar ngiringan atanapi janten pamilon di Festival Bintang di Goda. Kantun daftar we saenggalna ka studio SMTV tiasa sumping oge tiasa ditoong nya dikepoin di Instagram di Goda SMTV. Oge acara Festival Bintang di Goda ieu tayang secara eksklusif di YouTube Bintang atanapi di YouTube di Goda SMTV nya secara full tayangna janten nu hoyong uninga tayangan ieu tiasa dicek paketo pangintennya di YouTube di Goda SMTV. Akang teteh ulah ka mana-mana masih kene aya peserta atanapi pamilon anu baris makalangan. Nu salajengna nya ulah ka mana-mana tetap di acara Festival Bintang di Goda.